Kumaha dalaramang ya teh? Alhamdulillah tuh hari damang mah mugia terasa sehatnya sangkan orang tubuh orang teh jadwal ringkas gitunya. Nah, sata acana ieu tos ngadoa ta acan. Ta acan sok atuh pimpin heula ku KM-na. Mangga KM pimpin heula doana. Nah, ayeuna aya nu teu hadir teu? Aya saha? Islah ka mana islah? Udur, kunaon udurna? Aya saranna teu? Aya sok atuh hadirkeun. Tapi di absen oge nya ku Bapak. Tanisa aya hadir? Ya. Aldi. Ane. Tah satacan kana materi dinten ieu. Aya nu terang keneh teu materi minggon kamari ngeunaan naon? Mangga warta leres. Tah jadi naon tah anu disebat teks warta teh aya nu terang teu? Mangga. Nah, leres pisan gitu. Janten warta teh mangrupa ayeuna langsung wae kana materi dinten ieu nyaeta sisindiran. Aya nu terang teu sisindiran teh naon atawa kumaha sisindiran teh contohna? Mangga pajar kumaha? Leres pisan. Aya deui teu? Sok mangga aneuk kumaha aneuk? Nah, leres pisan gitu. Tah sata acan kana anu tadi tos dipedarku pajar sareng aneuk, Bapak bade macakeun heula nya tujuan pangajaranna. Tujuanna teh nyaeta setelah selesai mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan bagian-bagian dalam sisindiran. Kata janten, sisindiran teh mangrupa karya sastra buhun anu miboga sisindiran teh diwangun ku 3 wanda. Anu kahiji aya naon? Teres aya rarakitan. Anu kadua aya naon? Paparikan. Teres anu katilu aya naon? Aya wawang salan. Rasa teu acan kana nyaluman anu tilu ieu Bapak aya kartu. Ya, kartuna. Tadina kartu ieu teh aya nami, submateri, teras aya rencangan pasanganana. Tah misalnya ieu mah misal. Namina pajar. Submaterina misalna teh rarakitan. Oke di dia aya materina tiasa wangenan, ciri-ciri atanapi contohna kitunya. Tah dina pasangan rencanana ieu anu sami sareng submaterina. Misalna pajar teh kalau kabagian submaterina teh rarakitan, tah materina teh ngeunaan wangenan rarakitan. Teras aya misalna teh namina teh ane, tah si ane teh submaterina sami rarakitan dengan materina misalna teh ciri-cirina tah eta biasa kana pasanganna kitu janten pajar sareng ane teh sami kitu submaterina rarakitan. Teras tos kitu teh diserat we di handapna dina rencangan pasanganana anu kita mengpajar diseratna ane kitu. Ane oge di handapna diseratna pajar tah sidah kitu ngantos teu? Ngantos. Ayeuna mah urang bagikeun heula nya kartuna. Ayeuna ku Bapak dipasihan waktos 5 menit kanggo maca sareng neleman karena materi anu tos aya dina kartuna selang-selana. Mangga dikalukan. Salajengna mangga pilarian pasanganana luyus sareng submaterina. Ku Bapak dipasihan waktos 15 menit kanggo nyilarian pasanganana. Mangga dikalukan jaya. Tah ayeuna mangga payunnya duaan istri pameter. Mangga anu bade saha? Sidik sok mangga sareng saha istrina? Ainun. Oh mangga sok kapayun. Terus pisannya anu tadi tos dijelaskeun ku Sidik sareng ku Ainun kitu tos pisan. Tah janten rarakitan teh mangrupa nah kacindekan materi dinten ieu nyaeta sisindiran teh diwangun ku 3. Kahiji naon? Rarakitan, kadua
paparihkan katilu wawangsalan. Nah, dumasakan usina rara kita yang paparikan teh kabagi 3 bagian. Tah ayeuna ku Bapak dipasihan waktu 5 menit kanggo ngaevaluasi kegiatan di dieu. Mangga dikawitan ke ayeuna. Nah, sataacan panutup Bapak bade masihan tugas heula. Mangga dibuka buku tulisna, diseratnya tugasna. Anu kahiji pek jieun contoh kerakitan tilu, paparikan tilu, wawangsalan tilu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi ayeuna parantos lekasan serta acana hayu urang maca hamdalah kelas sasarengan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kana perhatosanana, mugia manfaat ilmuna tong hilap tugasna minggu rinjing dikempeukeun nya dikerjakan oge. Sakitu wae ti Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.